Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng sunanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun negara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satya manco di mana wae aya mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tiasa kahibur. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Dikacaturkeun di jalana geus terepi we ka pamukiman Karaman alas Ciwaru. Najan imah teh basajan, tapi cukup pikeun dipake sare tibatan gular-goler di alam bebas mah. Kilindung jeung anak buahna dijamu sakumaha misti. Memeh sare teh disuguhan heula sanguliwat anu ngahaja ngaliwat heula deungeunna oge jeung beuleum cangeh gar meunang ngala. Geus beres dalahar mah pelanyun arudud bako kawung mani nikmatna keur. Dilintung si Asmo jeung si Galing teh mani sugem atuh. Kayaan peuting, mingkin peuting wae di luar kadenge sora sato-sato leuweung begereang di sarada. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora monyet leutik monyet gede. Patemalan jeung baturna ditempas ku sora ajag. Anu babaung nambahan kakeueung jeung pikasieun, tapi bikeun Karaman mah da geus buguh tuman atuh taya kakeueung sok komo kasieun. Kilintung jeung anak buahna pon kitu disicanaka saparakanca geus salareti braki wari makerek patarik-tarik. Malah sasagerok we kawas Bagong kalaparan. Singetna carita wanci peuting teh geus liwat papadut hideung jeung halimun geus beurai kasieuhkeun ku cahaya sang surya kabehoetan. Kira-kira wanci petat sawad kilintung saparakanca teh kakara hudang. Geus kitu mah lajueun neruskeun deui lampahna naringgalekeun alas Ciwaru. Tiluana teh pating garari gue lempang kebat kakalerekeun kaluar teh jero leuweung. Beras kasisieun leuweung tuluy mapai jalan satapa kanu rada nanjak. Kudu ngaliwatan pasir memeh anjuk ka pilemburan. Kiwari geus aya di lamping pasir anu loba rungkun manjah. Tiluana teh mani geus bulairan ku kesang karasa mani lungeus seturna mani norok-tok. Atuh ngadon lareureuh we ngaso heula cenah. Dariuk dihandapeun tangkal caringin. Neangan tangkal kalapa euy. Ieu ti koroda we geus turun kieu geus teu kuat ku hanang deuleu. Ceuk Kilintung paparentah ka si Galing jeung si Asmo. Ayo euy Asmo, urang neangan tangkal kalapa euy. Nya, tapi kelanan atuh ieu tuur mani leklok ieu nyorah cod keneh buguh ge. Kapan uing atuh anu bakal naek teh euy? Nyaho atuh manis ya. Kapan ari dewek mah teu bisa naik deuleu. Sok sabanku ya euy. Da eta atuh ti leutik taratuman tataekan. Gara-gara soak naik teh. Nah soak kunaon sia teh? Gara-gara naon nih Galing? Si Asmo jadi penasaran. Jadi kieu lalakonna mah euy. Kapan dewek teh dititah naik ku si emak ngala kalapa? Nya ku dewek teh ditaekan we tanggal kalapa teh najan leueur oge da lumutan tanggal kalapa teh jeung jangkung deui. Hari tama eta tanggal kalapa teh kataekan ku dewek. Basa geus mancal, laker jongjon we milihan kalapa.
Tengahnya hoan euy. Aya bajing abus karena calana dewek. Dewek teh atuh teu kira-kira reuasna euy da eta. Bobogaan dewek teh digege deuleu. Untung we mamas dewek teh masih keneh katulungan, masih keneh salamet. Kan nyeri we kalibat saking euy. Nepikeun ka dewek teh ragrag. Kan untung we di handapna teh sawah euy ragrag kena leutak teu naon. Alah tah kitu deuleu. Oh, jadi gara-gara digegel bajing bobogaan maneh atuh galing. Oh, nya kitu. Alah ti harita dewek teh soak embung tataekan deui. Jadi we nepikeun ka kiwari teh taratuman tataekan. Lamun seug dewek mangsakeun oge nyoroh cod euy. Kalah kasaban kuya dewek mah. Bisa naik teu bisa turun. Jeung deui sieun papanggih di jeung bajing da eta we lamun panggihan bajing deui. Ngabedig-gidig. Kabayang keneh atuh. Betekuhan teu atuh eta mamas maneh teh kuat ka digegel ku bajing. Ilah. Meureunan disangkana teh euy. Bobogaan maneh teh kawas manggu we. Da geus burik. Nya kudu ka teuing ari kitu namanya meureun oge bisa euy disangkana teh manggu lah. Ayeuna kalaka ngarobroy sia teh ka itu. Gancangan idit. Gerang ngaladawagan heula kurang ajar. Nya Ki. Sabar atuh Ki kapan ieu tuurna oge. Masih kene nyoroh cod. Teu hayang nyaho deuleu sia geblek. Hasok idit. Asmo, galing. Nya mangga Ki, mangga. Mangga Ki, mangga lah. Duana nanti kura-kira itu turubun kasih sieun pasir. Kabeneran katampo aya tangka kalapa nu doyong ka handapeun walungan anu teu peuti jauh ti dinya mah. Sabada tepi kalebadinya atuh si Galing mengaduan mandi we manehna teh. Sedengkeun ari si Asmo nareke naik kana tangkal kalapa. Sok sanajan turna teh masih keneh leklok, masih keneh nyoroh cod maksakeun maneh we. Sabada geus aya dina luhureun tangkal kalapa korowo ka si Galing anu keur ngojay. Tewakan cenah kalapa arek dialungkeun. Tewak dawaganana si Galing. Montong nepikeun kapalin ieu ku uing arek dirag-rageun. Dawagan teh atuh dialungkeun kejebur laju ditewakan ku si Galing. Ngalati lu euy. Ulah loba teuing Asmo. Nya hiji deui tewak ieu. Lung dawagan teh dialungkeun rikat ditewak ku si Galing. Basa si Galing keur neunenan kalapa ka sisi. Kejebur dewe anu kejebur. Si Galing teh maneh curing hak laju we tatanggahan. Nyarekan ka si Asmo. Aya ngagawekeun si Asmo. Kapan cerita bege cukup tilu nakaman ari si Asmo. Iraha turuna. Basa disidikeun teteh dina tanggal kalapa teh geus teu kasampak si Galing nakamana cenah teu kanyahoan turuna. Lain dawegan ieu dewek nu kejebur teh. Alah, turungan si Galing. Kapan dewek mah teu bisa ngojay sia euy. Ceuk sora si Asma bari katampo roroesan. Sugan teh dawegan geuning maneh sia Asmo. Alah, nya gancang turungan sia Galing. Nari sia. Balagug sia teh. Kapan walungan teh jero. Sia nawe atuh cengkat sia teh. Nah, kalah kadiuk dina walungan deuleu. Nya deet geuningan. Supaya teh jero euy. Bener we walungan teh hante jero jung atuh si Asmo teh cengkat laju lempang nyampeurkeun ka si Galing. Nah, di sia balagug si Asmo. Nah, betrag-rag deuleu. Alah, pugu ge leuleus seueur aing teh. Nyoroh cod tadi teh tadi balas lempang kapanan. Punganna we atuh bat dipaksakeun naik sagala rupa. Hahaha. Panya teh sarua kawas dewek euy. Aya bajing nu asup kana calana. Tuluy ngegel bobogaan sia Asmo. Ih, lah eueuh bajing. Alah ieu we mani peureus raga-ragana cai untung we di handapna teh cai. Lamun batu mah meureun. Uing teh geus maeot euy. Mangga sayu ayeuna mah. Urang bikeun di dawagan bisik lila teuing yo. Kapan nyaho adatna Kilindung. Kumaha lamun urang teh ditampiling dicarekan. Cek si Galing ngajakan kuda we masrakeun dawagan. Atuh duana teh laju naraek teu kacaturkeun geus tepi kiwari mah ka hanapeun tangkal caringin. Dawagan teh dibikeun ka Kilindung. Tah ieu duagan Ki geus meunang ngurak. Kari nginum. Syukur kadikeun euy. Ukur dawek teh geus teu kuat kuanang. Rekot wae atuh dawagan teh diinum ditohtor ku eta Kilindung. Nginumna mani ngaleukeuk dina waktu dengan sakedeung. Cai dawagan teh geus saat.
Ret ka si Asmo kageeteun nagilindung tena cenah bet bararasa sagarupa. Nakunaon si Asmo, nah siya teh meniji berag gitu dolo bararasa. Abi teh kamusibahan buku oge ki. Ragrag tina tangkal kalapa. Untung wae di handapun teh walungan. Lamun ragrag kana batu gede mah meureunnan abi teh mah eot ki. Jeung deui untung we ragrag teh kahandap. Nyao siya ragrag maka handap. Nah tu siya teh balagog nepikeun ka ragrag sagala rupa euy. Kapan tadi teh abi teh maksakeun naik atuh ki, sedengkeun tuur teh tadi teh nyoroh cod teu kuat. Leuleus keneh. Jadi we ragrag ki. Hehehehehe. Sugan teh kunyuk mah moal ragrag euy. Cekilintung kalah kanyeung serikeun. Nah, mani kacida kirintung teh. Ngarekeun ka kuring kawas ka kunyuk bae. Kapanan siya teh jago naik si Asmo. Malahan mah 11-12 we pinterna teh jeung kunyuk. Atawa baruk tapi nah buat ragrag. Nyaki ngan bae bedana teh si Asmo jeung kunyuk teh. Ari kunyuk mah buntutna ti tukang, ari si Asmo mah buntutna ti hareup. Nah bet ku saruana sia teh galing. Ngarekeun aing kunyuk sagala rupa. Naon maksudna ieu teh? Ngajak jogol ka aing sok aing malah. Masieun ku maneh sia galing. Kurang galungan di dia deuleu. Untung ngobarian sia teh. Nah, di sia janolan. Kabin-abin ateuing aing mah. Disaruakeun jeung beruk atawa kunyuk. Sia ge embung meureun lamun disaruakeun jeung gorila mah deuleu sia galing. Sok ayeuna malah kurang galungan dar. Ngarah ngesang yeuh malaur aing titiris kabulusan sia. Cek si Asmo begitu nate bari ngareng kenek masang kuda-kuda laju atuh dikebes ku kilintung nganaonan sia teh cenah. Nah, kalah karek garlut jeung batur sorangan. Mangga sia, kade garing montong saruana deuleu. Dasar si Asmo mamabarian euy. Nya sia mah Asmo diheureun sakitu ge ka dewek teh kawas lain ka babaturan sia. Kalah karek kagelutan deuleu. Dabongan atuh kamalinaan teuing sia heureui teh. Nyarokeun aing jeung beruk atawa kunyuk. Mangga Asmo, hayang ditampiling ku aing sia euy. Cekilintung muncereng ka si Asmo atau si Asmo teh mani murungkut sieun ku kilintung mah. Nutiluan teh atuh laju reureuh di eta batembatan nuliskeun kesang. Sabada geus karasa awakna seger. Bari jeung tanaga nanti kiwari mah geus ngumpul deui laju neruskeun lampah rek ngajuk-juk ka lembur Ciburuy. Tunda anu keur lumampah. Ayeuna mah urang caturkeun di paguron atau parepokan Ciburuy. Harita teh kita patekeun ngarobrol jeung muridna aya Den Bakar jeung si Ijot. Ari eta Den Bakar jeung si Ijot teh panasaran na ka mana cenah si Ndul teh. Nah ka mana ki si Ndul teh? Ku abdi teh tara katinggal. Uhun atuh ki. Nah kamana si Ndul teh? Nah balik ka lemurna atuh. Ulah kaget lamun si Ndul eueuh di ieu paguron. Da pugu eueuh di dieu. Lain balik ka lemurna tapi kukula teh dititah cicing di guha. Di guha anu sok biasa dipake nyepen kukula. Dipake tapa kukula. Pugu we atuh. Den Bakar jeung si Ijo teh mani heran cenah si Ndul teh bet dititah cicing di guha sagarupa. Nah naon maksudna ki? Si Ndul bet dipiwarang ngicingan guha sagala rupa. Sumuhun atuh nah naon maksudna ki? Nah supados hanteu olok hejo. Saupami si Ndul cicing di guha mah, kapan si eta mah hambur parab atuh. Lain kitu maksudna teh kukula dititah nyicingan guha teh.
Nyata si endua teh kukula teh digembleng ngan bae beda jeung marane. Nyata kudu apal cara jeung katang tua nama ngan perlu dikanyahokeun kapan si endua teh geus pada apal. Salila cicing di dieu henteu begug kana ilmu silat. Beda jeung marane anu calakan cekatan diajar jurus. Kapanan si endua mah sakitu bodona tong bodoning sababaraha jurus najan sajurus oge henteu daek becus. Kukituna si endua teh kukula teh dihaja we. Digembleng ku cara anu khusus. Ari tujuan mah ngarah sarua jeung marane boga pangabisa. Kapan kitu-kitu ge sarua eta teh dulur maneh. Lamun si endul boga pangabisa meureunnan aya bantuna, najan eueuh kabisa oge kapan. Si eta teh sakitu tanggung jawabna bela pisan ka paguron, bela pisan ka dulur sabaguron. Den bakar jeung si Ijo teh maneh karungna dikumahakeun cenah si endul teh bet disebutkeun rek digembleng sacara khusus sagala rupa. Jeung deui bet dirusiahkeun tata carana. Janten kitunya Ki si endul teh. Sumuhun ngan abdi mah panasaran nah dikumahakeun atuh si endul kapan jelasin endul mah. Dilatih jurus oge hese. Gerakanna gejad atuh. Bisa nate kalah kakana ngahuap jeung ngahuap. Ulangkeun cukil jeung pangari. Nya Ki, terus terang abdi panasaran. Nah dikumahakeun atuh eta si endul teh. Ari pangemot abdi manajan dikukumaha oge. Si Dul mah tetep bodoh. Moal bisa kana ilmu silat. Sekali deui marane mah teu kudu apa, teu kudu nyaho eta mah urusan kula. Kukula teh digembleng sacara khusus. Ceuk tadi ge nu penting mah si endul teh sarua jeung marane. Jadi boga pangabisa pikeun ngabela diri, kaituna pikeun tulung-tinulungan ka sasama, nanjeurkeun bener jeung adil. Kula rek pepeujeuh ka marane. Nya, khusus namanya duaan anu kawilang kapeto. Nya kamurid kula anu pangonjoyna kahade. Sing bisa manarawa pangabisa. Sing bisa ngamanfaatkeun ilmu tapi kapentingan umum. Lain ukur kapentingan pribadi kawas para karaman. Anu kiwari teh masih keneh meuweuh. Kajahatan masih keneh loba. Eta ilmu marane teh kudu dimanfaatkeun pikeun numpas para karaman, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Lantaran lamun ilmu disalahgunakeun bakal jadi mamalah. Lantaran ari manusia manajan luhung ku ilmu cemar ku panalar gagah sakti mandraguna. Ari dipake dina jalan salah mah bakal apes, bakal hancur. Nya Ki, kejahatan masih keneh meuweuh karaman di mana-mana. Ngan bae jisim abdi mah salempang ieu teh. Inggis pihakna karaman maung hideung teh datang baritungan ka dieu. Lantaran jelas marene teh sasat geus katipu. Kujang anu dicandakna teh kapan palsu Ki. Laras sami jisim abdi ge hariwang kumaha lamun padepokan urang teh atuh diserang ku eta karaman maung hideung. Saenyana kula ge hariwang melang inggis eta anggota karaman maung hideung teh aya datang pikeun neangan kula. Lantaran marana teh sasat geus dilejokeun. Kan bae mudah-mudahan marana teh paeh dihakan oray di leuweung demit. Nya Ki leung basa lamun parae kumaha lamun masih keneh hirup. Terus manehna teh daratang ka dieu pikeun ngayakeun serangan. Nah kiteun-kiteunna Ki Guru sanggem pikeun ngungkulan eta kilin tawung kapan kasohor atuh sakitu gagahna sakitu saktina Ki. Lamun enya kitu kula bakal sateka pola mertahankeun diri, ngabela diri sabisa-bisa. Anu dihariwangkeun ku kula mah kasalamatan marane. Inggis maneh teh cilaka. Ukituna sing iyatna sing waspada hati-hati.
lamun aya serangan di komplotan mau ngideng, omat ulah gagabah. Lantaran eta karaman teh kapan geus pada apal sakitu kejemjeng telengesna sakitu garang ngabahayakeun. Ngan omat ulah arek sieun. Keurnaon atuh dibekalan pangabisa, arihan teu bisa ngalawan mah. Ngan di dieu urang teh kudu asa kejeujehan. Lamun yang harapan musuh sing sawae kudu asa hitungan. Lamun urang gagabah jokom memake sombong, tinang tu bakal cilaka. Sumuhun Ki, namung parantos ka uning kumaha kahebatan eta anggota Karaman. Kapan kungsi aduh hareupan, najan saurang, mane ripuh atuh. Deui sim abdi saparakan teh hanteu mampu. Sok komo gagadugna eta gagadugna nu ngaran Ki Lintung atuh Ki. Nyaku lagi anyaho. Eta anggota Karaman jeung kekedugna teh hanteu bisa dianggap ending tingkat pangabisana teh lain nalaworakeun. Sanajan marane basanyang hareupan eta anggota Karaman kacidaripuna. Tapi ulah arek jejeri kupati remban guaja ulah arek sieun. Urang kudu make siasat atawa taktik lamun yang hareupan musuh anu kacida kuatna. Sok sana jan terus terang kula sorangan. Acan bisa ngukur, nah bisa yang hareupan si Lintung atawa henteu. Lantaran baheula kung si diadu jeung eta si Lintung teh. Kula memehan ajal binasa ditandasa. Lamun teu kaburu ditulungan ku Ki Bantar geni mah. Basa ngadenge caritaan guruna anu sarupa kitu. Den bakar jeung si Ijo teh atuh maneh mah beuki ngarempod we sieun. Inggis atuh, lamun enya eta Karaman mau hideng aya datang pikeun balitungan geus pasti moal bisa nyang hareupan. Uruna sorangan ge kudu ngaku kana kahebatan Ki Lintung. Sok sanajan enya cenah kita bate manehna teh namahan ilmu ku cara ngumpi diri tatapa di jero guha. Tapi acan bisa ngukur na mampu moal pikeun yang hareupan Ki Lintung anu geus kasohor jago anu pilih tanding. Kapanan teu baheula oge bisa diungkulan soteh ku Ki Bantar geni. Tapi sok sanajan kitu eta kadua muridna teh percaya ka guruna. Mudah-mudahan we bisa ngungkulan Ki Lintung jeung anak buahna. Gayaan teu karasa kiwari teh geus mimiti maju ka beuting. Panon poe geus tilem di tebeh kulon. Gayaan teh mimiti poe atuh kita teh marentahkeun ka 14 urang muridna. Pikeun sajaga diri we cenah tatan-tatan ngajaga keamanan. Boh keamanan paguron bukan kitu di keamanan lemur. Kudu aya anu ngaronda. Lamun seug cenah manggihan aya jalma jahat anu datang ka lemur atawa arek maksud nyerang ka paguron tang tuwe bacana bakal kanyahoan. Wayahna nya maraneh teh kudu gantian ngaronda. Pikeun ngajaga keamanan lemur jeung keamanan paguron. Kapan ceuk tadi berang oge. Maraneh teh salempang inggis eta Karaman mau hideung teh. Aya ngayakeun balitungan ka dieu. Sumuhun Ki. Ios abdi saparakanca bade ngontrol kayaan lemur atuh. Enya kuring jeung Den Bakar mah are kontrol kayaan paguron. Sabada ngabagi diri atuh. Murid-muridna kita pate ngajalankeun pancen. Aya anu ngontrol di pilemuran, aya oge anu ngontrol kayaan sabudeureun paguron. Kayaan beting mingkin beting wae sora jangkrik jeung cicir patarik-tarik. Bebencek kawas hanteu daek rehe. Ting kunaon kayaan teh bet pikakeungeun. Hawar-hawar kadenge sora anjing babaung ti kajauhan. Kawas mere totonden bakal aya kajadian anu hanteu dipiharep. Kita apa saja nama ti berang keneh hatena teh beteratug tutunggulan teu karana hate ting kunaon. Bisa jadi geus terus rasa. Lamun kakal pakeguruan nanti bakal kadatangan ku jalma jahat. Mitra waktos naparantos teu nyekapannya. Cageula urang tuna
Secara carita si anu jawara olok jodoh kadi kurang teraskeun dina seri anu salajengna mah nganuhunkeun dina sadaya peratosanananya. Hapuntenna tina sadaya kakirang mang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.